Upami teh mah hiji kecamatan hiji we grup berarti terus 42 grup. Bayangkan di kecamatan teh aya desa. Satu kecamatan sabaraha desa. Wah, seueur pisannya kekayaan Jawa Barat, kekayaan Garut melalui seni dan budaya teh luar biasa. Ayeuna teh PSCG khusus dina tradisional dina calung PSCG atos ngawitan. Atos ngawitan di Cilawu aya, di Limbangan Malangbong aya. Di Leles Kadungora aya, di Cikajang aya. Tah kecamatan mana nu teu acan? Tah seniman ge sami kedah berbudaya. Budayawan sami di kedahnya nih. Jantan pakuat pakai. Teu tiasa dipisahkeun antawi seni jeung budaya. Nu tadi teh luhur ajen jeung komara bangsa teh gumantung kana seni jeung sareng budaya. Upami seni sareng budaya diarantep ku masyarakat, bade kumaha nasib bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping di Capruk Sunda Podcast. Dina episode anu kesekian. Alah, sebagai podcast. Pengintennya itu episode nate. Nya. Tos numpuk. Ngos sagala dibahas. Sok sanajan tadi teh asa bolong bentor tadi dipareum gini. Dibocorkeun we urang malah. Nu pareum listrik. Nya. Pokona mah geus naon baheula teh ngabahas kaulinan keur leutik di lembur kesenian anu naon ngaranna teh sabisa-bisana nya. Sapal-apalna urang lah. Nah, gitu. Tah ayeuna mah meungpeung aya ahlina. Nya. Anu barolong eta teh urang tamalan. Urang taroskeun. Urang naon bejer beaskeun. Siap. Aya saha kok present heula atuh. Wilujeng Sumping ka Pak Anting Irawan RG. RG na teh RG na teh Republik Garut sih. Sanes. Rocky Gerung. Duh kan orang-orang taroskeun aya sagantenna. Ieu teh acana hatur nuhun Pak tos nyametkeun waktu. Sami. Iring bingah di naon tiasa hadir di acara ieu. Naon namanya teh Capruk Sunda. Sok sanajan capruk tapi ayeuna masih kan ngacapruk teh teh. Insyaallah moal. Nya teh siga episode kepengker. Da ieu malah mun duaan Pak ka mana karep we gitu. Mudah-mudahan ayeuna mah aya arahna. Aya supirna. Aduh. Widi kanu tadi RG teh tos janten misteri eta teh. Acan kenging bocoran palih dina naon. Tapi anu aya bocoranna teh nyaeta nami Anting Irawan RG teh saros nama nami panggung saur nama. Kamari yang hajat jadi itu nami panggung. Artis, selebritis atuh. Artis selebritis bintang film. Sanes. Masa kamari 17 Agustusan. Kali itu kan aya nu ngadamel panggung. Nuhun nuhurna teh aya Anting Irawan RG nami panggung gitu. Bade naras naon gitu. Nami aslina teh Pak Tatang Irawan. Dupi janten aya payuna teh janten Anting, Tatangna leungit, aya tambahan RG kumaha eta? Saresna Pak. Eta mah ieu mah panasaran abdi we. Kompleks ieu mah. Jigana panjang. Jadi data di nu KTP mah Tatang Irawan. Upami jantan Anting memang panjang. Wis. Dikawit tahun 78, di tahun 78. Masih digana can lahir ya mah. Bapak teh ora keneh beda 30 tahun sareng abi. Tapi masih jantan bubak-bubuk we pokona mah. Tahun 78 memang abdi aktif di komunitas komunikasi. Komunikasi di bawah naungan upami kapungkur mah ayeuna ge masihnya Orari. Nah, jantan abdi di bawah Orari, tapi pada saat itu ngariring arujian. Tah didinya duka kunaon waktos naon namina teh di Orari kan sok sibuk-sibuk itulah, sibuk-sibuk. Duka abdi memang terlalu aktif pulang Anting janten mana sih itu cenah si Anting anu bagianna gitu. Ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk. Abdi nyalira
kaget gitu kan. Nah, ambet jadi mana si anting cenah gitu. Oh, anting nu eta urusan anting. Nah. Sanes anting anu nempel polisi. Oh, sanes teu di anting. Teu di anting. Anting anu teu daek calik. Nah, gitu. Jadi pulang anting gitu, pulang anting. Karena abdi sangat aktif gitu kan. Kapungkur. Panginten sae susuna menuju alina. Jantan sareng aya-ayaan we aya pulsaan wae. Aktifnya aktif terang upami RG-na jantan aya buyut kaluhur gitu naon namina teh apa abdi gaduh Rama gaduh Aki silsilah Ramana deui kitu silsilah jantan aya naon namina teh Ripatul Guntari Ripatul Guntari aduh ka naon hartosna tapi Ripatul Guntari abdi oge secara naon namina teh ujug-ujug ge nganggo RG eta serius gitu. Ari abdi kinten-kintena tiasa eta nganggo RG. Eta tiasa. Ulah sok tuturuti. Tapi Pak, ieu mah nanya ka si Bapak teh naha tadi tina eta jadi anting ari maneh naha di Kisah Trio jadi ikok dekok. Nah, eta. Eta mah sama jeung misalkan aya nu namana Risa. Sok panggilan teh pasti Ica ka itu teh. Nisa Ica. Itu teh. Pak jadi sama sih ka kitu. Diki ikok tuh. Eta kan ledekan kan si kitu. Diki jadi dikok iya. Tapi alhamdulillah memang hari ini sadayana kalebet rekan-rekan seniman sadayana nu di Garut, di Jawa Barat. Kalebet anu di tingkat nasional ge pami nyauran ka naon namina nyauran ka abdi teh jadi anting eta seraoseun. Kalebet para pejabat oge gitu sami. Anting Kang Anting cenah gitu we tos seraoseun gitu. Terus abdi ge henteu protes nih. Nah, bet jadi anting gitu. Tapi ya udahlah teu sawios-wios. Soalnya eta teh nami teh kan henteu dibikin deui nya, henteu dibikin, teu aya nu miwarang seperti itu tidak ada. Kumaha mimitina abdi ge kebingungan sebetulnya mah. Tapi yang jelas tahun 78 memang abdi aktif di sebuah komunitas komunikasi naon namina teh sangat aktif di dinya gitu. Nah, gitu kok. Jadi penting ya teh aktif di Dewan Kesenian Garut. Iya. Ya, selain jadi Pak RW yang tidak tergantikan. Senah mah. Tidak tergantikan jadi Pak RW nah ya penting. Tos sabaraha episode. Tos sabaraha periodenya. Jadi periode kapungkur kantos jantan RW kapungkur kantos jantan RW heula. Ngawitana ieu mah. Ngawitan jantan Pak RW teh tahun sabaraha kinten-kinten. Tahun sabaraha. Aduh hilap deui nya. Pokoknya jantan RW heula, terus pemilihan berikutnya kan kapungkur mah 3 tahun. Nah, 3 tahun berikutnya abdi teh nyalonkeun deui. Kumargi abdi sibuk di kesenian. Satea acarana jantan ketua Dewan Kesenian abdi kan ketua PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu. Mami dulu itu Roma Irama itu. Iya, kalau Roma Irama. Iya, laras. Jantan abdi lami di dinya di PAMI sangat lama pisan gitulah. Kalau buat misalnya menjadi ketua tim sukses Gita KDI, abdi ketua tim sukses. Jadi lami gitu. Nah, saking ku sibukna di organisasi berkesenian, abdi rirena lah jantan RW henteu ngiringan deui gitu. Lirenti. Iya kumaha ieu sampai ka apal gitu jadi RW. Tah eta. Jantan Lirenti. Lirenti naon namanya teh? Tadi teh ketua Dewan Kesenian Garut. PAMI. PAMI. Jantan Pak RW deui. Jantan deui. Dugikeun ka ayeuna kateterasan. Masih. Apalagi ayeuna mah kan RW jabatanna 5 tahun. 5 tahun ayeuna mah. 5 tahun sami sapertos Pak Bupati atuh 5 tahun. Teu aya rencana kaluhureun RW, Pak? Saluhureun RW kan bupati. Apaan ketua Dewan Kesenian? yang mau bisa. Lurah mah kan dari pemerintah. Upami di desa biasa. Contoh di desa misalnya biasa. Tapi kayaknya Kang Anting tidak bukan tidak tertariknya. Seperti itu, henteu lah gitu. Ayeuna ge menjabat ketua Dewan Kesenian abdi kan sabuk Kabupaten Garut. Mohon. SK-na abdi dari Bapak Bupati loh. Iya.
bukan main-main. Wes. Sekarang ge ti bupati. Tapi mun saur abdi mah ya teh adalah orang yang sangat pantas ditunjuk Pak Bupati jadi ditempatkan di posisi tersebut. Karena pencipta lagu. Ya. Aktif pernah juara calung di Taman Mini Indonesia Indah. Oh, mana apal wae. Iya. Ya dina Google Bapak. Hebat. Hebat. Terakhir juara kahiji pasangge di Calung Jawa Barat teh tahun 2015 di Kabupaten Sumedang. Ngawitan di Tangkuban Perahu juara kedua. Terus di Kabupaten Ciamis Jawa Barat ya. Juara kedua deui. Nah, berikutnya tahun 2015 kan 2 tahun sekali eta mah. Mohon. Nah, di Sumedang abdi juara kahiji. Capek keprok ya mah. Para remat soalna. Soalnya japati ka dia bisa. Tah upami ieu Pak, awal-awalna Bapak siga tertarik karena kesenian musik Sunda tuh emang aya tereuh ti luhurna atanapi Bapak ngagali nyalira atanapi kumaha? Memang pun aki naon namina teh sangat senang lah kepada seni tradisi. Janten memang ti luhurna teh janten ngolah seni tradisi. Ditamih deui naon namina teh abdi kan bergaul lami sareng almarhum Kang Barman Sahyana. Iya, sareng Kang Barman Sahyana. Kang Barman Sahyana kan tokoh seniman Sunda. Nah, abdi keur masa RW dicaket di dinya. Nah, abdi belajar di anjeunna. Belajar teh sanes kana seni wae upami sareng Kang Barman kana sareng perilaku, sareng sajabina teh Kang Barman luar biasa. Seniman anu multi talent. Kang Barman mah naon namanya teh sangat peduli, sangat konsen kanggo ngarekrut, membina, mengembangkan seni tradisi teh laras-laras Kang Barman. Nah, abdi tertarik di bagian itu. Mawi ketika pungkur abdi ya terjun di seni tradisional. Walaupun tidak begitu profesional secara nama gitu, tapi paling tidak peduli gitu. Margi seni tradisi teh kusaha ulah kieu nya ari aya sapopoe misalnya hare-hare gitu. Ketika satu jenis kesenian Sunda misalnya seni tradisional Sunda terus ku Nagara Batur namanya bujur salah lembur. Sering bisa sering ulah sampai terjadi seperti gitulah. Gitu. Alhamdulillah sampai hari ini seni tradisional naon namina teh sok sanaos henteu melesat seperti musik-musik modern tapi seni tradisional paling tidak masih aya. Masih penggemarnya tersendiri masih kene aya. Berbagai macam komunitas kantenan di Dewan Kesenian. Nah, Dewan Kesenian itu terdiri dari 8 komite. Aya komite musik modern, aya komite musik tradisional. Musik modern teh misalnya sepertos pop ka Hapmi, upami dangdut ka Pami teh tadi. Keroncong ka Hamkri. Terus aya rock ka Mugar. Terus aya Gasel, Garut Asosiasi Sound System dan Elektron gabung di dinya. Nah, di dinya lebat di dinya. Terus KPJ masih aya, kelompok pemusik jalanan aya. Termasuk itu di lebat di komite musik. Dan komite musik teh janten aya kirang langkung genep 7 induk organisasi. Gitu. Terus aya wadah-wadah nanya. Parantos di Dewan Kesenian itu dibagi-bagi. Berikutnya komite tradisional. Tradisional kan aya wayang golek, aya tembang Sunda Cianjuran, aya calung, aya reog, jaipongan gitu, degung gitu. Itu lebet ka tradisional gitu. Terus deui aya komite tari. Tari eta mah tari segala rupi, tari kontemporer, tari modern lah, tari klasik, tari tradisional, terus tari dance oge kan kanggo ngimbangi marurang kali ayeuna. Aya di dinya di komite tari. Terus aya komite komedi, pelawak kungkul di dinya. Nah, Mang Nunuy, Mang Iwan, Mang Anen dan kawan-kawan eta di dinya. Di komite komedi. Komite komedi di antawisna aya Paski Persatuan Artis Seniman Komedian anu di luhurna mah kapungkur mah ketuana teh saha namina teh
Eta lah, ayeuna mah di ketuana teh Kang Komeng kan tipe namanya Kang Komeng, ayeuna mah ku Kang Indro gitu ayeuna teh sanes. Daus. Ku Kang Daus Separo. Nah itu Kang Daus Separo, jantan ketua misteri eta ketua Paski Jawa Barat di luhur nama ku Pak Sa itu teh Pak Jarwo gitu pamical empat mah. Nah, Jarwo Kuak. Iya, eta. Jantan eta komedi aya khusus pelawak unggul di dinya. Jantan ke sawaktos marurang kali di grup pelawak unggul urang diangkir ka dieu urang ngobrol di dieu. Gitu. Siap. Salah ya, terus aya komite deui, komite sastra dan bahasa. Aya deui dinya. Komite sastra dan bahasa. Sajak ahli bangsa, ahli sajak, ahli sastra aya di dinya, ahli bahasa aya di dinya. Kalebet bahasa Sunda aya di dinya. Salajengna aya komite seni rupa, tukang lukis unggul di dinya aya. Mural. Ya. Terus komite dokumentasi film, terus multimedia. Aya komplit di dinya teh. Jantan sadayana teh 8 komite. Tak kaluhurna abdi ketuana. Lega geningan kasenian teh. Resepna teh aya bagian tina ngagabungkeun antara tradisional sareng modern. Contohna misalkan ngagabungkeun antara ta ieu jajanan sareng minuman ti Kopi Jaya. Kolaborasi disebutna teh, kolaborasi. Nah, sareng modern. Masuk Pak Iko. Eta bari dileueut we. Tos kita tadi Kopi Jaya mah. Raos pisan Kopi Jaya bari nyesep da raosna kitu nya. Kopi Jaya raos pisan. Mohon. Nya upami di ieu nya Pak Anting teh kalebet anu multi talent atunya. Upami nyiptakeun lagu mah kan jadinya persajakanana aya. Terus kana musikna tos pasti. Kayak dina bikin video klipna aya kana gambarna nu tadi dokumentasi nu kana itunya. Aya. Jantan tim multimedia, tim shooting video, fotografer aya di dinya. Lajeng bagian aransemen musik abdi tarang aransemen ku nyalira. Mohon. Upami ngademel lagu pertama kan Rumpaka. Upami dina Sunda mah Rumpaka. Lirikna lah gitu. Lirikna heula tos janten name dipasikeun ka bagian aransemen. Aya bagian aransemen. Seueur pisan lah di Dewan Kesenian seueur pisan. Ngabentuk salah sawes lagu teh. Terus aya hiji lagu anu kantos janten juara kahiji tingkat nasional. Nyaeta laguna teh Parahyangan. Kayak dipasihan laguna lah. Yes. Ayeuna. Parahyangan nya Bandung pusara kotana neulah baheula Paris Panjapa neulah nepi ka mancanagara Parahyangan. Laguna teh judulna teh Parahyangan. Janten Parahyangan eta mah laguna teh misi-misi Jawa Barat. Teu nyangkut paut Garut. Margi nu dilombakeun teh kedah misi-misi Jawa Barat. Tadi juara kahiji tingkat nasional dina Festival Parade Lagu Daerah tingkat nasional di Taman Mini. Gitu. Tahun sabaraha eta, Pak? Eta tahun 2010 teh itu teh dari sawaraha kabupaten alhamdulillah abdi kenging pinunyul kahiji Keprok deui Iman. hadiahna ge dua double Naon Pak tah? anu kahiji ti Pak Gubernur Mohon. anu hiji deui ti Pak Bupati. Keprok deui. Terang abi kurang mah bakal aya hadiah ka tilu. Titipan kalau abi. Jadi alhamdulillah salami ieu naon namina teh Dewan Kesenian ayeuna panginten abdi tos janten ketua Dewan Kesenian alhamdulillah salami ieu kita berkolaborasi sinergi sareng berbagai dinas terkait terutama leading sektorna kan upami Dewan Kesenian mah sareng Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparbud salajengna sareng dinas anu sanes oge Dewan Kesenian sampai hari ini alhamdulillah tiasa kerjasama sinergi kamari ge nalika upacara 17 Agustus Dewan Kesenian sadayana hadir terus di gelar senja oge kan hiburan di Dewan Kesenian janten alhamdulillah kepemimpinan abdi
ada tingkat kepercayaan yang luar biasa dari pemerintah. Sekarang memang pemerintah untuk membiarkan begitu saja kepada kemajuan keberadaan seni yang ada di Garut. Alhamdulillah walaupun untuk melesat gitunya namun paling tidak tetap diparatoskan. Ngeureuyeuh. Enten Pak Antik teh ayeuna teh masih menjabat? Masih menjabat. Ketua Dewan Kesenian Garut. Di tahun seberapa teh? Di tahun 2020 hiji. 2020 hiji. Tahun etana 5 tahun. 5 tahun. Oh, janten 2020 genep. 2020 genep. 2 tahun deui. Pak upami ya Pak. Siga musik anu gaduh grup musik tradisional. Mohon. Itu teh seharusnya aya kadata teh sih di siga di Dewan Kesenian. Kadata. Gitu. Oh, kadata. Pertarasanana Aya kesenian naon? Kesenian naon? Gitu kan? Oh, jadi iya. aya di sadayana. Kesenian naon? Misalnya calung. Mohon. Upami calung engke didatangna ku PSCG. Paguyuban Seni Calung Garut. Aya deui wae. Aya deui. Jantan induk bagian tina komite. Induk organisasi teh PSCG. Misalnya aya grup calung hoyong terdaftar sanes langsung ka Dewan Kesenian ka PSCG heula. Ku PSCG disangakeun ka Dewan Kesenian. Di Dewan Kesenian engke aya ketua komite nu tadi lebetna tradisional, taku komite tradisional gitu. Di data. Salajengna bila perlu upami can gaduh SK dipasihan SK ku Dewan Kesenian melalui komite tradisional. Jantan resmi sanggar teh. Aya pencerahan. Jadi ulah-ulah ya. Semua sanggar diharapkan mempunyai legalitas formal. Gitu. Upami teh sama kedah gaduh akte notaris. Nya ya sebuah organisasi teh kedah gaduh akte notaris. Gaduh SK Kemenkumham. Kedah gaduh NPWP atas nama sanggar, atas nama organisasi. Terus kedah gaduh nomor rekening. Bilih ayah dipasihan ku pemerintah bade kumaha pamit gaduh nomor rekening. Ta eta kedah aya eta teh. Soalnya permasalahan siga di abi di kampung itu Pak. Abi cari kan lahir di Laresan Cisewu. Cisewu ge kalebet deui ka desa Cikarang. Seueur di itu teh kasenian siga anu gaduh grup-grup seni seueur. Calung termasuk pun bapak ge tipun aki aya turunannya. Aya pun aki teh kapungkur dalang teras gaduh grup calung itu turun kapun bapak. Tapi ketika mau ditaros legalitas teh urang lembur mah geuningan ulang-ulang gitu. Upami di daerah anu tebih sapertos kitu paling henteu panginten naon namina teh saha we perwakilan sumping KDI ka Garut engke dipasihan 2 anu hiji surat keterangan terdaftar di Dinas Pariwisata anu hiji deui surat keterangan terdaftar di Dewan Kesenian sangakeun ka ditu kanggo rupi-rupi acara di lembur di palih ditu mah tiasa sumping sareng Bapak Kades tiasa merapat kepada kecamatan anu terdekat jadinya gitu. Pamika Garut kan tebih teuing gitu. Tapi alhamdulillah Dewan Kesenian aya gaduh-gaduh sayap di daerah anu disebat teh misalnya forum silaturahmi seniman daerah. Nah, sepertos di Cilawu PSSC misalnya gitu. Terus di Kadungora PSTKL gitu. Eta teh salah sawios pengembangan dari Dewan Kesenian supados anu aya di Leles Kadungora teu kedah langsung ke Dewan Kesenian tiasa ka PSTKL anu teu Cilawu tiasa ka PSC Paguyuban Seniman Cilawu tiasa ka Cilawu tak kenapa tidak anu di Cisewu tadi ngadamel gitu kedah atuh aya tacan di ditu duka tah urang taros kan aya Ki Dalang Asep mohon sareng Asep ngobrol siap atas tepang gitu sareng Kang Anting wartoskeun kedah ngadamel kieu gitu. Ya bari ditaroskeun ya tiba keceng. Ya sangat data penduduk ieu urang. Tadi ini karena termasuk sanggar geunya. Ieu sanggar eta teh dimaksud teh misalkan abi kan dipayun waktu SMA keneh daerah mah tos henteu aya sanggar seni teater. Oke di kampus oge aya sanggar seni. Nu kitu kedah didaftarkeun oge henteu. Sami anu tadi aya punten kalangkung aya komite Hisdraga Himpunan Seni Drama Sastrawan Drama Garut. Iya, Hisdraga Himpunan Seniman Drama Garut. Jantan bangsa teater, sanggar-sanggar teater eta lebetna ka Hisdraga. Gitu. Upami di Garut mah di Garut namanya teh di Dewan Kesenian mah
atau sadayana ge teu aya anu naon namina teh teu aya anu istilahna tidak terdaftar saresna. Upami anu tidak terdaftar berarti induk organisasi tidak bekerja. Gitu. Kadang induk organisasi anu ngadata misalnya. Seperti kayak misalnya calung. Abdi tangtos naroskeun ka PSCG. PSCG punten, dupi grup calung diurut aya saberiji. Gitu. Sok-sok abdi apa gitu. Abdi sok api-api teu apal. Naroskeun dupi grup calung diurut aya saberiji. Garut teh aya 42 kecamatan. Aya 42 kecamatan. Upami teh mah hiji kecamatan hiji we grup berarti tos 42 grup. Bayangkan di kecamatan teh aya desa. Satu kecamatan sabaraha desa. Wah, seueur pisannya kekayaan Jawa Barat, kekayaan Garut melalui seni dan budaya teh luar biasa. Tah eta Pak, jantan upami nili kadinya opan kedahna minimal pangitnya. Minimal aya 42 grup mah calung teh. Mohon gitu. Tapi tah aku zaman kiwari mah abi nyarira ngaros rada kirang menakan grup-grup calung teh. Terus kitu muhun sok termasuk pertunjukan anak maksud teh seperti itu pami benten sarung zaman kapungurnya Pak. Zaman hajatan jual alit mah hajat tepan ku calung wae. Calung muhun. Tak ayeuna teh PSCG khusus dina tradisional dina calung PSCG atos ngawitan di Cilawu aya, di Limbangan Malangbong aya, di Leles Kadungora aya, di Cikajang aya. Tah kecamatan mana nu teu acan khusus ka warga masyarakat anu resep micinta kana mideudeuh mikanya akana seni tradisional utamina kana calung mangga engke kantun panginten komunikasi tiasa ka PSCG engke dipasihan nomorna atanapi bade ka Dewan Kesenian atanapi bade ka Disparbud tiasa upami nu tebih gitu nemung upami nu cakat mah atos aya margi PSCG ena tos ngawitan betul-betul bekerja merekrut para seniman tradisional terutama di calung. Tah eta. Upami ieu Pak. Event tahunana sendiri upami di kabupaten aya teu? Aya. Oh aya. Aya. Ayeuna ka Oktober itu Pasanggiri Calung sakabepetan Garut. Sakabupaten Garut. Supados langkung Abdol engke panitiana atana di PSCG-na urang sina ngobrol di dieu. Eta urang sauran teh. Aya sesepuhna urang dieu urang Cibunar, Abah Nay. Oh ti Cibunar. Ti Cibunar. Pupuhuna eta teh pupuhna teh Abah Nay, Kang Irno, Kang Agus Deka eta anu ngaheuyeuk persoalan organisasi calung. Gitu. Semangat ya mana lah. Kedah. Yang diangkat di tradisional teh. Pepurieun mah eta reog abdi teh nu kesulitan teh memang. Reog mah tos rada kirang. Sok sanes masih aya. Penggiatna tos rada kirang. Reog mah. Tah. Sewu aya. Jantan anu aya di daerah memang masih kene seueur nya. Namun upami diayakeun Pasanggiri teh nu tadi sok aralimeun. Nah isina naon? Hijina upami di lemur teh alimeun atanapi informasina nu teu dugi. Tah kitu tiasa kapadesaan mah biasana mah kitu. Jadi terang we aya naon teh. Insyaallah PSCG dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Pasanggiri Calung sakabupaten Garut. Upami teh lepas 1 Oktober. Kayak diklarifikasi deui bila perlu ku abdi urang sauran panitiana sina ngobrol di dia padundengan. Gitu supados langkung eta. Mantap. Panten Pak Anting teh di Garut mahnya sebagai pupuhu lah. Pupuhu. Seueur ulah nyebutkeun sesepuh. Ngabahas umur upami sesepuh mah. Nah eta ulah. Eta mah kapok eta mah. Pupuhu. Janten kayak orang buktoskeun soalnya teh sok nyiptakeun lagu. Ya. Saurna teh easy sering nyiptakeun lagu teh. Orang diri itu mah sama. Tidak bolongan nama. Nah yang diteruskeun teh painten sebagai pribadina nyarira aya teh seniman anu janten idola nanti Pak Anting nyarira. Kopi bahasa gaya nama influencerna. Anu janten kiblatna gitu kan. Kiblatna. Aya seueur pisan. Seueur pisan di antawisna teh almarhum nu di Bandung mah Aki Apung. Aki Apung ayeuna sangat ahli kahiji kanu bahasa, kaduana kana seni sareng bahasana teh sae pisan. Janten penasehat kapungkur teh segala rupi kegiatan di Damas oge ayeuna sok janten Dewan Penasehat.
Teras sok janten dewan juri dia aja teh. Eta hiji. Upami nu caket mah panginten di Garut jelas panginten idolana Kak almarhum Kang Barman. Kang Barman. Upami di Garut Kang almarhum Kang Barman. Seueur di Garut teh sama anu konsen sareng serius terhadap seni budaya teh salah sawiosna tadi teh almarhum Kang Barman, salajengna almarhum Bapak Sobarnas Martawijaya anu gaduh padepokan di Cipanas. Lajeng aya almarhum Pabana. Terus sahadenya seueur lah para tokoh, para idola abdi sanes hiji. Memang seueur pisan gitu. Upami di Bandung tadi teh kalebet Aki Apung, salajengna almarhum Mang Koko, Mang Koko. Margi abdi resep kana karawitan sok sanajan abdi teu tiasa atanapi sanes ahli gitu. Namun resep gitu. Resep nate upami ngadamel rumpakan nate aduh luar biasa. Mang Koko sareng bangunan emu teh kapungkur pupuh. Tah. Mang Koko mah eta Mang Koko. Salajeng aya kasetna nya. Syukur Mang Koko. Salajengna panginten idola anu sanesna teh almarhum Kang Nano S. Karsan Kang Nano S mah urang Garutnya urang Tarogong idola pisan ka anjeunna. Idola pisan. Seueur pisan idola mah. Alhamdulillah langsung tidak langsung abdi panginten belajar dari aranjeuna gitu. Baik karena seni maupun karena perilaku sareng sajabina teh nurutan aranjeuna nu parantos teh aya. Utamina mah Kang Barman sahyana nu paling caket gitu. Pak, ti saprak nyiptakeun lagu duwi kaina atau sabaraha hiji lagu? Tah, upami ditaruh jumlah jigana abdi hilap deui. Tapi anu favorit seueur mah. Bakatku seueur. Soalnya seueur pisan. Nah, upami kitu gentos anu paling berkesan nu mana lagu? Anu paling berkesan lagu teh panginten anu paling berkesan mah lagu Arjuna Tatar Mandala. Haleungkeun, Pak. Lain, kita mari gegetren, Panoyong ada ngomongkeun atuh. Ieu mah rencana awal tigu ka bobok ya terus kitu mah. Ngingan kiringnya paledinya. Hoyong kuping ada mohon lah rasa biga hoyong. Lagu Arjuna Tatar Mandala. Nyaraseun naon lah. Nah, eta Arjuna Tatar Mandala teh tapi pasti ieu aya anu sedikit rada ieu lah. Wah, cenah ngewa si Akang teh. Jangan nya terus terang we. Lagu eta teh memang naon namina teh nyarioskeun Gita KDI. Gita KDI waktos naon namina teh Makalangan lah gitu. Waktos Makalangan gitu. Janten salaras nama rada-rada eta upami dicaroskeun teh. Tapi lagu itu ada riwayatna pokok paket sareng Gita KDI lah gitu. Gita KDI. Pada saat itu jantan begitu kita nikah ada kayak non namina teh Cindera Mata merchandise lahnya merchandise nanti jantan ku lagu eta ku CD CD nuju musim CD kan nuju musim CD tah musim kan CD ya dina CD eta teh rupi-rupi lagu ciptaan beberapa orang Garut sadayana aya orang Bandung saurang Kang Abuy Sakur bikin kalebet Kang Sony MS ngadamel terus Dindika ngadamel Pak Sahidin Ramana Gita ge ngadamel Abdi oge ngadamel terus adanya seueuran lah pokona mah alhamdulillah lagu abdi janten urutan kahiji laguna Arjuna Tatar Mandala naon namina teh kayak urang-urang seteanya. Hoyong dinya ikut. Nah, we Pak, ieu mah rep. Terus tahu abi kita asa nyari YouTube ge, Pak. Eta pisan judulna Arjuna ieu mah. Teu salah samesna eta gitu kan. Jadi sebetulnya mah upami pencipta lagu setiap ngadamel lagu pasti berkesan sama. Upami lagu mana nu paling itu hampir sadayana berkesan. Karena ai lagu mah kan ngalangkungan prosesnya. Ngalangkung proses luyu sareng materi gitu. Anu paling unikna kan materina naon gitu materina teh naon anu bade dugikeun. Misalna kieu terus abdi ngadamel lagu Mares KPU. Mares KPU pemilihan bupati abdi nu ngadamel. Lumawi kamari waktu pilbub kamari aya lomba jingle KPU. Nah, abdi teh ngiringan janten dewan juri kamari. Wah, dijegal ieu teh awal kan dijegal.
Bosen jual Terus wae naon namina teh mung kelemahan abdi jantan kumahnya sebatas resep pungkung mun seniman mah gitu bikin bahwa urang teh bisa bikin lagu ieu. Mampu dibikin gitu. Kadang-kadang aya ada rencangan, Kang jadi duit henteu. Tanya tak tong berbicara duit jeung urang mah gitu. Nah, tos karesep. Iya. Misalnya Contohnya Garut nu urang. Mohon. Garut nu urang abdi ngademel Garut nu urang. Ket tiasa dibuka di YouTube. Garut endah merenahnya tumanina sakurilingna gunung jadi saksina lembur pangirutan nelah kota intan Garut bertakwa maju dan sejahtera. Garut nu urang ngadamel Garut nu urang abdi teu izin heula ka Bapak Bupati, teu izin heula ka pemerintah Kabupaten Garut, tapi abdi membikin Garut ngagambarkeun Garut dirangkum dalam satu lagu. Alhamdulillah kacanak sadayana gitu. Walaupun teu disebutan hiji-hiji pisan. Janten ngadamel eta upami Parahyangan tadi eta mah perkawis Jawa Barat. Di dinya aya Pajajaran, aya Siliwangi, aya Tangkuban Perahu, aya Dayang Sumbi gitu. Aya naon namina teh upami abdi mah anu Garut nu urang mah perkawis Garut gitu. Garut. Lajeng kamari anu hanet keneh nu terakhir panginten kumargi Garut rada-rada naik persentase stunting. Abdi stunting rada naik kan di Garut. Dugikeun ka Bapak Bupati waktos harita nuju Pak Rudi Gunawan nyesilan ka sanes nyesilan sedikit negor lah ka Bapak Kepala Dinas KB gitu. Akhirnya digencarkeun alhamdulillah sanes pedah ku lagu sanes tapi begitu digencarkeun salah sawesna ngalangkungan lagu alhamdulillah stunting Garut kan sangat menurun jadi bagus gitu. Nah itu lagu stunting di dinya nyarioskeun bahwa sangat perlu memperhatikan gizi. Naon namina teh? Ya gizi. Jantan judulna TOS. TOS teh temukan, obati, sayangi balita yang stunting. Di dalamna teh kan tiasa wae gizi buruk. Tiasa wae pola makan ibuna nalika hamil jantan awon misalnya. Nah, ku abdi dituangkan dalam sebuah lagu di Pangoku kantor BKKBN Kabupaten Garut. Pokoknya seueur upami jumlah seperti jumlah lagu wah tos seueur pisan. Terus pisan. Teras aya nu ngantos, judulna teh aya nu sulaya. Kalebet dodol piknik wae ku abdi dibikin laguna. Anu jadi anu ngantos sulaya bakal aya judul lagu teh Capruk Sunda. Nah, urang bikin Capruk Sunda ya. Openingnya bakal tereken tos atuh. Paling ke 5 menit deui bakal keluar launching. Tapi tos atuh opening nanya ku lagu eta. Tapi intinya kieu nya. Jadi panginten urang-urang Garut, urang-urang Garut naon namina teh pertama urang berdayakan deui, urang dikawitan deui, urang nyarita ku bahasa Sunda. Tah eta. Keun we salah oge. Daripada henteu dipake gitu tadi teh. Daripada henteu sama sekali. Daripada henteu sama sekali. Engke lamun oi mah kasar, cing atuh dibenerkeun. Kan engke dibenerkeun gitu kan. Jadi ulah kieu urang Sunda, urang Garut kadang-kadang lu kemana aja lu? Sanes abdi trauma terhadap bahasa Indonesia. Sanes da urang teh orang Indonesia, tapi bahasa Sunda kalebet senina nu tadi teh ya. Karena luhur ajen jeung komara bangsa teh gubantung kana seni jeung budaya. Laras. Jadi kudu diurus eta. Upami ari naon namina teh aya deui peribahasana teh nya naon namina teh mun urang resep kana seni kudu sing bener ngurusna gitu. Seni teh gambaran diri, budaya carana bangsa. Budaya mah perilaku teh tingkah pola masyarakat sadidinten eta budaya. Anu paling gampilna lah gitu. Budaya teh seueur pisan gitu. Ta upami seni mah panginten seni mah jenis kesenian teh tadi ya calung aya eta kesenian. Ta seniman ge sami kedah berbudaya. Budayawan sami deh kedahnya nih. Jantan pakuat pakai teu tiasa dipisahkeun antawi seni jeung budaya. Nu tadi teh luhur ajen jeung komara bangsa teh gumantung kana seni jeung sareng budaya. Upami seni sareng budaya diarantep ku masyarakat bade kumaha nasib bangsa.
ayeuna kan seueur nu pagedruk itu ieu. Karena mereka henteu konsen terhadap budaya. Dina budaya teh luhur pisan. Luhur pisan di sini teh. Jadi aya saling menghormati, sopan santun, ramah tamah, etika dan estetika eta teh tos aya di lebetna. Nah, seni teh gambaran diri, gambaran urang gitu. Nu mawi abdi bingah atas nami Dewan Kesenian naon namina teh satadina mah da bade ngabring ka teh ti pengurus namun awatos bisi nyacapruk sunana bilih reuwaseun. Tangtos reuwas kumaha nyiapkeun korsina hiji gitu. Nah ya tilu atuh dah. Tapi abdi nya terus terang memberikan apresiasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Rekan-rekan anak-anak muda ini paling tidak walaupun melalui cerita dan dongeng semacam ini kan menambah wawasan, mengembangkan, menggali kembali yen seni teh geuningan sangat penting. Yen seni teh sangat penting. Teu meunang diculkeun begitu saja, teu kenging janten kada dipiara. Nu pasti mah teh mudah-mudahan janten pangemut Pak. Nah, gitu. Kanggo abdi nyalira gitunya di mana abi hilap tah kan kenapa di video ieu emut teh kana carasan bapak teh gitu. Mun gitu. Tadi teh sarasna si acara ieu ge nya nyalira teh di ayana teh kapungkur teh di tahun sekitar tahun 2012-an di acara radio. Memang tujuan awalna oge hoyong ngamumule budaya Sunda khususna tina bahasa heula we. Bahasa laras. Enggak kumaha carana barudak ngora teh supados nyarios nyarios bahasa Sunda gitu we heula gitu. Harus bisa. Laguna nya teh laguna mah Korea ada telebat lagu. Laras bisa. Siaran we ngomong bahasa Sunda teh alasan menten ayeuna teh ngempel deui kieu penggagas nanti AGG janten diangkat deui. Wah, si Capruk Sunda ieu teh. Capruk Sunda pokoknya luar biasa. Gitu. Bagus pisan. Saya pisan ngadukung insyaallah saha we nu proyogi disumpingkeun ka nya Capruk Sunda ku abdi difasilitasi. Bolongan ayeuna mah aya bolongan urang teh ayeuna mah rada gitu aya liang we ka ditu Kang. Di masa depan micerah. Malieur milarian bintang tamu gitu teh. Nah gitu kok. Ayeuna mah panginten da tos puguhnya tos urang sami-sami tos terang saha Pak Anti gitu kan. Kumaha kegiatan sa di dintenna anjeunna sepak terjang Dewan Kesenian ge tos dijelaskeun panjang. Sepak terjang Dewan RW oge. Dua periode ayeuna teh. Dua periode. Majeng ka 3 periode. Pas kedua yakin. 2 periode. Sigana mah ya di KRW-na kamar hiburan 17-an rame ku kasenian. Dacan engke kaping 30. Penutupan. Dacan. Kaping 30. Penutupan berarti acara. Ya, penutupan acara. Sanes Merdeka pina ka tanggal 30 Agustus sanes. Gubernur Merdeka. Tapi sanes sombong ya begitu abdi janten RWG punten-punten. Mohon. Amengan ke kantor RW abdi. Jigana kantor RW abdi pangsaena. Berarti Bapak biasa dengan janten RW oge di RW abdi. Karasan tah. Janten 2. Tempat abdi oge periode RW. Putra Bapak bakal janten wargana. Kantorna lainna lurahna. Wah, lurahna CS pisan aya nama. Caket pisan aya nama Palura Asep. Tapi periode teh iya. Nu tadi di oper penasaran hiji deui pertarasan teh. Mohon. Tan bapak mah aya teureus ti luhur. Mohon. Karena kesenian teh. Mohon. Tah ayeuna ti bapak kahanap aya teh teureus ka saha tah? Kahanap sareng kali na ka incu. Bapak teh gaduh ieu teh tilunya apa nya? Tilu. Gaduh. Ieu kudu apal wae ti mah. Anu klik sandi di dia mah. Teh name nikah. Teh puji. Oh, lu udah hafal kieu nya. Kadua hariwang ya aneh anu. Hariwang urang pake nyeng teh atuh Pak. Di kieu teh. Neng Gia. Iya. Oke, anu katilu Neng Aman. Selma. Iraha, Iraha. Lain ternyata Garut teh heureun. Leres. Alhamdulillah memang laras abdi gaduh pun anak aya 3 sadayana naon namina teh awewe sadayana. Anu kahiji eta Puji, nu kadua Gia, nu katilu Salma.
Tah berkaitan sareng tadi aya teh lungsur kana. Secara umum pun anak sadayana resep sih kana seni. Karena seni. Kan seni teh kieu. Tidak berarti anu teresep nyanyi. Tapi nu teu tiasa nyanyi misalnya. Oh sanes seniman, sanes gitu. Ya, margi hartos seni teh kakara resep oge tos selebet karena kategori seniman gitu. Tapi salah sabesna adalah pun anak gitu. Pun anak jauh pemain nyanyi wae mah masih kena alhamdulillah masih kena tiasa. Tapi pada dasarnya mereka resep pisan karena berkesenian. Terus anu paling hebat deui pun anak sadayana ngadukung karena sepak terjang abdi sampai hari ini teh adalah salah satu nanti dukungan ti pun anak. Gitu. Anu menguatkan bapak. Ya menguatkan. Pancing cina ieu galur teh nya. Kadang-kadang kan di Dewan Kesenian di sekretariat pami ngobrol sampai jam 12 misalnya kan gitu. Barudak tara misalnya, Bapak garoi tara atas apaleun pami abdi di Dewan Kesenian pasti sampai malam gitu. Karena di Dewan Kesenian itu resep sadayana ngagabung. Silaturahmi semua seniman. Ya, jantan panginten ya sakantenan nitip pangintennya ka sadayana seniman entong sungkan-sungkan entong isin-isin lah. Misalnya aya nu perlu ditaroskeun di abdi parantos 8 komite parantos aya yang kadituna panginten upami tos parantos sering silaturahmi. Margi silaturahmi penting. Tah bili aya nu teu terangeun paling mana kantor Dewan Kesenian di gedung Balai Paminton di lantai 2. Di gedung Balai Paminton payunan SMP 2 sagedengeun gedung KNPI. Di lantai 2 aya Dewan Kesenian ngajeblak. Di dinya setiap dinten ge rame pokona mah. Di enjing Dugi Kawengi. Di Dugi Kawengi. Terutama paling upami hari kerja paling oge ya 2-3 orang pasti aya lah, pasti aya. Margi kan ke sekretariatan aya nu standby di ditu. Anu standby. Jelas aya nama ECS caang aya nama. Ya tos ya teh tos kitu ya. Tapi dekat waktu acan. Nah eta tadi teh tos alhamdulillah tos caraang gitu nya. Mohon lampu. Ya, tadi maliran apaan? Penasaran lebih teh hayong cing atuh ari kantun milih ieu teh panting teh bade milih uang ieu teh sanes. Bade milih nyanyiikeun salah sahiji anu tadi benten Pak. Bade parahyangan, bade Garut nu urang. Garut nu urang. Bade Garut nu urang. Arjuna naon teh? Arjuna Tetar Mandala. Atau napi bade nyiptakeun lagu anu enggal gitu Pak. Penasaran kan. Oh nya sok. Teh khususnya nya capruk engke enggak ada urang adamel lah. Urang adamel. Iya. Ieu mah nu dudak dadak Pak. Misalkan margi musikna eta mah kedaku kacapi. Kacapi. Bener. Hayong dipangademelkeun lagu misalkan temana teh Bugis gitu ya. Bugis. Tapi anu jelas abdi reueus nya. Reueus jantan orang Garut. Alhamdulillah abdi reueus jantan orang Sunda. Ternyata memang kekayaan seni sareng wisata di Garut teh luar biasa. Luar biasa. Tah dina Garut nu urang parantos lengkep. Dina lagu Garut nu urang teh seni, budaya, naon namina teh pariwisata. Objek-objek wisata parantos lengkap di dinya teh. Dina Garut nu urang. Dina Garut nu urang teh. Lagu Garut nu urang teh. Kumaha sepak terjangna masyarakat terhadap pemerintah parantos aya dituangkan dina lagu Garut nu urang. Kantun disetel mangga we. Ari tah hoyong saanya ngagilak. Hoyong nguping ti pusat. Nya, contohna misalna mah dikieu. Refna. Ayaku endahna geus merenah tumanina gunung bisa kulilingna betah taya papadana tah sapertos. Terus upami eta mah parahyangan eta mah tadi. Eta parahyangan. Mohon. Naon teh gunung bisa kulilingna betah taya papadana. Parahyangan nya Bandung puseur kotana. Nah eta parahyangan eta mah. Nelah baheula Paris Panjapa. Nelah baheula Paris Panjapa. Nelah nepi ka mancanagara parahyangan papayung itu pemerintah. Kudu apal papayung. Tapi mau terang teh hujan. Payung. Sing goreng tadi teh nganggo pamarentah. Upami Garut nu urang mah tentang Garut, mutlak eta mah tentang Garut, lagu Garut nu urang mah gitu. Dari seniman manaon atuh upami teh acara bikin lagu kayak gitu. Bikin lagu.
para seniman anu seueur anu sanesna ge seueur anu naon anu motekar disebutna teh kan motekar. Kapungkur teh gitunya zaman abi SMA sigana mah kantos geuning disebarkeun ke sekolah-sekolah teh eta zaman Garut Bangkit Garut Berprestasi. Dijabankeun sa kaset isina lagu mohon oleh Garut sareng sajabina. Nah eta mah Garut rupa-rupa. Nah rupi-rupi. Eta mah hakarya kilanceuk Kang Haji Asep Kosasi. Muhun teh eta. Kosasi gitu. Maksudnya painten saya upami kapayuna teh aya deui non teh rencana sapertos kitu deui nyebarkeun deui lagu-lagu anu bertema Garut. Seueur pisan anu peduli ka Garut teh kalebet anu lagu-lagu almarhum Kang Darso kan tentang Garut. Kang Nano Karatagan Garut. Datang trem ketara harja tanah endah tanah pusaka. Itu karya Kang Nano S gitu. Namun eta mah dina bentuk naon namina teh Karatagan dan Karatagan teh gandang gitu. Seperti maju ta genta nyanyinya teh gitu. Tata tentrem kertara gitu. Tentang ngayung gitu. Tanah pusaka Garut binangkit rumingkang tandang. Tah geuning apa? Garut. Tentrem. Mane saha. Aing Afgan. Ya intina mah urang teh kudu reueus lah ka Garut. Alhamdulillah dugi kadenget ieu panginten Garut teh luyu sareng moto dina logo Kabupaten Garut teuningan aya nu dipikoh hoyong ku urang sadaya teh tata tentrem kertara harja. Upami Bandung Jawa Barat mapan gemah ripah repeh rapi. Komo ayeuna mah Yunan naon namina teh sasih politik. Nah urang mah panginten sebagai warga masyarakat, sebagai seniman, umaja kungkul anu penting mah intina mah tanggal 28 November kedah arangkat KTPS. Bade saha anu terbaik menurut aranjeuna masing-masing silakan saja. Nah gitu panginten. Ulah pagedrug. Da ayeuna khusus kanggo Garut. Da Garut teh man hade goreng ge Garut teh anu urang. Nya kembali deui kana judulna tadi Garut nu urang jaga ku urang sadayana. Gitu. Para seniman sing sarumangat sing bangkit kaluarkeun inovasi kreasi sareng karya-karyana teh sing hararebat. Gitu. Keluar asup anu mimpin Garut tapi tetap Garut mah hiji Garut urang gitu. Kuncina harus ada sebuah kesepakatan, harus ada sebuah kebersamaan, harus sering silaturahmi supados awet anom, panjang yuswa, seueur baraya, gampil rezeki. Gitu. Ciri khas Garut pisan atuh kana kasenian mah. Itu mah. Jadi seniman sareng warga masyarakat kadah dibingkai dalam satu bingkai satu bingkai kebersamaan entong pakya-kya. Pakya-kya teh sili pak aing tekeng urang babarengan. Ulah pahiri-hiri cai pagirang tampian. Kusaha Garut diurusna lamun lain urang. Gitu. Henteu cekap bupatina kajen bupatina hebat ke lamun masyarakatna henteu peduli terhadap Garut moal maju. Kitu oge sabalikna apa itu. Kitu. Kudu saya we. Sababot sapian tah teh apa bener. Upami ngobrol di nan mana teh upami sublik langsung ka Dewan Kesenian Garut sigana teh bakal hilap waktos ieu. Nguplak. Komo di ditu mah aya bodor, aya tukang lukis, wah rupa-rupa pokona mah aya. Ngagabung tiap. Kemah hoyong aya bodor ade urang sumbing. Gitu. Jadi anu teu acan ngagabung bilih majarkeun teu diangkeun ku Dewan Kesenian lepat salesna mah. Margi di masing-masing di Dewan Kesenian parantos aya masing-masing tugas tupoksina parantos aya. Aya komite tradisi, komite modern, komite komedi, komite drama, komite seni rupa, komite tari, komite naon namina teh informasi dan komunikasi, transmedia dan informasi, sareng sajabina dokumentasi. 8 komite parantos aya. Mangga masyarakat resepna kana seni nu mana. Kantun lebetna ulah lepat kamar gitu. Eta teh ngahaja di kitu-kitu. Ameh teu pacorokokon. Supados teu pacorokokon. Janten urang garapan yang masing-masing garapan teu kenging ngagogoreng batur, urang mah kudu alus jeung nyaaka ka batur gitu pada saya. Aduh, senang para seniman perlu sebuah kebersamaan. Garut bakal maju gitu maksudnya. Seneng pisan di tekok nya tanu tadi teh karaos eta ngobrol sambil sajam langkung ya teh. Sajamnya. Terakhir ya mah. Terakhir aya pesen generasi ngora atuh anu berhubungan sareng kesenian ti Bapak nyari. Ya.
Panginten umajak ka utamina mah ka para nonoman nya. Para nonoman sareng para wanoja, generasi muda lah. Generasi muda naon namina teh mari kita berbudaya dan berkesenian. Terus dina bahasa entong era nyarita ku bahasa Sunda. Sok weh anggokeun weh tentang lepat sareng lares nama. Engke aya nu ngalareskeun. Bisi salah aya nu ngabenerkeun gitu kan. Mending dianggo daripada henteu. Seni urang anggo seni. Terus naon namina teh budaya oge karena budaya di dinya aya tata krama, aya sopan santun, aya etika, kasaluhureun kedah kumaha, kasanapeun kedah kumaha, upami tepang jeung babaturan kedah kumaha, tepang sareng guru kedah kumaha, tepang sareng ajengan kedah kumaha. Komplit dina seni dan budaya teh parantos komplit segala rupina. Tapa itu umajak anu penting mari kita jaga Kabupaten Garut dengan sebuah kebersamaan, menjaga kesatuan dan persatuan supaya Garut teh sing langkung nanjung, sing tata tentrem ke Karaharja. Amin. Sabab Garut nu urang. Hatur nuhun Pak Anting parantos nyempatkeun waktosna. Sami-sami. Parantos berbagi informasi oge. Seueur gitu. Hal-hal anyar anu abdi pribadi. Jangan pengalaman kita anu ngomong. Ona sehat terus Pak Anting. Amin. Atuh nu terakhir aya keneh teh anu dulu ke atas. Ya atur nuhun pisan kana kasumpingan ya, sami-sami. Mudah-mudahan panginten dipaparinan kesehatan oge. Amin. Supados tiasa ngabimbing generasi-generasi selanjutnya menciptakan budaya Sunda. Amin. Sakitu panginten kanggo episode dinten ayeuna anu sangat spesial pinuh ku daging. Wah, daging banget ya Mas. Nya pinuh ku daging. Atur nuhun parantos nonton Cabruk Sunda episode ayeuna. Cabruk Sunda. Ngomong Sunda. Tong era ngomong bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai